dengan ayeuna teh jadwal bab akhlak gitu nyebut bab akhlak. Setelah bab akhlak ngeunaan gerhana bulan dina bahasa pikina teh disebutna teh khusuf. Upami panon poe khusuf ngangge kho khusuf. Upami ke bade ngalaksanakeun salat upami sok dilapadkeun niatna gitu. Usolli sholatal khusyufi gitu. Rakaat ini sunatan lillahi ta'ala gitu. Makmuman upami ngamakmum gitu. Mohon khusyuk. Usolli sholatal khusyufi rakaat ini sunatan makmuman lillahi ta'ala gitu. Makmuman Allahu Akbar lillahi ta'ala katanya. Allahu Akbar gitu. Rukuna 2 kali, Al-Fatihahna 2 kali, suratna 2 kali, sujudna tetap 2 kali gitu. Sujud mah tetap. Jadi tos ieu teh subhana rabbil alim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Al-Fatihah deui. Gitu. Suratna pami di bumi nyalira suratna naon wae. Teu aya kahususan Ibu. Dengan disunahkeun teh panjang tinu sasari gitu, langkung panjang tinu sasari. Upami biasana kulhu sareng kulya pagentos begitu. Teu panjangan. Sunahkeun itu. Tap upami ieu mah enten di dieu ge ke di halau-halau gitu. Bade ngaraya? Saurna saur DKM bade. Mohon insyaallah. Mohon. Disunahkeun teh takbir hadis Kangjeng Rasul. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Faida layan kasifani wala yakhsifani bi mauti hadin awli hayatihima awli hayatihi. Faida ra'aitumuhu fad'ullaha ngadoa ka Allah gitu. Terus wa kabbiru sareng takbir, wa shollu sareng salat, wa tasaddaqu sareng sedekah. Di sedekah, salat, takbir ngadoa ka Allah. Berarti upami urang engke dina waktu gerhana ngahajakeun urang sedekah afdal dibandingkeun sedekah di luar gerhana gitu. Mohon margi aya parentahan khusus gitu. Kedah ageng-ageng sayeuna we gitu. Bebas. Kasahawa bentuk sedekah bade sedekah ka jalmi, sedekah dina masjid tiasa. Setiap sakur anu kasebatkeun sedekah tiasa. Gitu. Cenah teh lebar. Nya tiasa. Naonna anu kasebat sedekah di dinya. Jadi kenging kahususan margi aya parentah khusus gitu. Lebar upami urang henteu dimanfaatkeun. Gitu. Lebar. Jadi sedekah ayeuna we sareng ke benten sanajan sami nilaina gitu. Salah ayeuna teh acan gerhana gitu. Tasan sama ka. Sedekah, takbir, salat, ngadoa ka Allah, dzikir gitu. Nu disunah. Urang lajengkeun heula we kana hanca ayeuna mah hanca urang dina bab akhlak ngeunaan rupa-rupa kataatan ku anggota badan ngemutan deui 7 anggota badan anu engke bakal aya balitungan di paeunan Gusti Allah. Nyata 2 mata saya. 2 mata, 2 cepil, mulut, 2 panangan, perut, ketuangan, parji sareng sampean. Gitu para ulama ahli tasawuf, ahli akhlak gitu ngarumuskeun. Gitu. 7 tahan nemet parantos nu kurang kaguar teh nyaeta cepil sareng coca sareng cepil. Taina nu katilu nyata lisan. Kumaha ari lisan atanapi letah urang
lisan orang teh ya orang coba pada di awal. Wa amal lisanu fa inama khuliqalaka lituksira bihi dzikrullah ta'ala wa tilawah wa kitabah. Lisan teh ku Allah diciptakeun pada dasarna pikeun ngalobakeun dikir ka Allah. Hiji tah. Sareng pikeun maca kana kitab Allah. Dua, wa tursyidu bihi khalqullahi ta'ala ila tariqih nukatilu supaya jadi jalan pikeun ngaraih kana kabutuhan bade kabutuhan dunia bade kabutuhan akhirat. Eta nu paling pokok mah Bu. Gitu. Sehingga kumaha faida stamal tahu fi ghairi makhluq lahu faqad kafarata. Lamun lisan dianggona dina salian anu tilu eta maka teu ngajamin kasayan cenah gitu. Bahkan walaqad kafarta lamun lisan disalahgunakeun urang parantos kupur kana kanikmatan Allah anu ageng ieu. Anu enteng lisan teh. Cek paribahasa lidah tak bertulang. Loba jalma anu rusak anu terjadi kabinasaan teh awalna teh aya anu dimulai tina lisan. Karena teu tiasa ngajaga lisan sehingga nimbulkeun amarah batur terus dilawan deui ku amarah deui ngadu emosi ka dituna teh. Ningkat jadi ngadu peureup, tina ngadu peureup jadi ngadu pakarang, tina ngadu pakarang jadi pasea dua keluarga, pasea lembur, pasea kampung, tawuran, perang ka dituna teh gitu. Sabab aya tina lisan. Gitu. Tina lisan. Seueur pisan ke di akhirat jalmi-jalmi anu panen tina ladang lisanna. Tuh wala yakubun nas binari ala manahirihim ila sa'id wal sinatihim. Tangke di antawisna perkara nu bakal diraih di alam akhiratna na surgana naha narakana tergantung kana laku lampah di duniana eta teh seueur oge anu dihasilkeun tina ladang lisanna. Lamun lisanna dianggo dina kahadean berarti bakal kenging panen anu sae. Lamun lisanna dianggona dina goreng maka hasil panenna teh bakal kacilakaan gitu. Jadi engke lisan urang nu ayeuna urang nyarios gitu. Kita bakal hasilna di akhirat gitu. Tina ladang cariosan sadinten naon hasilna? Ladang cariosan di tempat eta di majelis eta naon hasilna? Ya peribahasa diam itu adalah emas geuningan. Berkata baik adalah naon saluhuran emas teh Bu? Mutiara cenah gitu. Gitu. Kieu Bu, aya salah sawios riwayat kieu Bu ngeunaan lisan teh. Hiji waktos Rasulullah kantos ngadangu jalmi anu muji ka seorang anu parantos ngantunkeun kieu bahasa hadisna teh. Waruya annahu qutila sayyidun fil marika ala di Rasulillah. Di zaman Rasulullah kantos aya jalmi anu dianggap syahid maut dina peperangan di jalan Allah. Sabadana kitu kadangu ku Kangjeng Rasul ka kuping jalmi nu keur ngarobrol kieu obrolanna teh. Hani'an lahu bil jannah. Duh bagja temen eta jalmi gitu. Tiasa gugur di jalan Allah dina peperangan ngabela agama Allah. Tanuju ngarobrol kitu ku Rasulullah ka kuping. Cariosan kitu teh. Terus Rasul nyaketan. Terus kumaha Rasul ngadawuhkeun wa may yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni. Muncul bahasa urang mah kieu aulah nyahoanan gitu. Ulah nyahoanan mah jeung nyebutkeun si eta bagja aya dina surga. Dan sabab eta jalma kana yatakallamu fi ma la ya'ni eta jalma nu dianggap maut syahid teh keur hirupna teh sok kadangu nyarioskeun perkara-perkara anu teu pantes cenah kitu. Jadi kumaha tuh? Anggapan syahid bisa dibatalkeun
ku orang teu tiasa ngajaga kana lisan gitu. Itu wayubhilu bima la yugni. Sarang sok ngoretkeun karena perkara-perkara nu ku Allah dititipkeun sebagai kekayaan keur manehanan. Perdi teh kitu lah gitu. Tah berarti status mawat syahid teh terancam Bu. Ku sikap urang teu tiasa ngajaga kana lisan. Ya kitu riwayatna. Nah naonan itu anjeun make jeung nyebutkeun si eta syahid bagja di surga. Pan jalma eta teh keur hirupna teh teu bisa ngajaga lisanna cenah kitu. Innal kalama arba'atu aksamin. Cariosan teh aya 4 rupa Bu. Hiji dororun mahdun. Ucapan teh aya anu kamadorotan anu murni kamadaratan ucapan teh. Anu kadua naf'un mahdun. Kaucapan anu murni manfaat. Anu katilu aya dororun wa manfaatun. Aya ucapan anu ngandung manfaat aya, ngandung madarat aya. Anu kaopat gitu. La dororo wala manfaata. Ucapan anu teu aya manfaatna sareng teu aya madaratna. Tah. Dikelompokkeun tina paedahna teh nya tina segi paedahna teh aya opat. Aya ucapan anu murni ngandung manfaat, aya ucapan anu murni kamadaratan, aya ucapan anu mengandung duanana, madaratna aya, manfaatna aya. Oge aya ucapan anu teu aya manfaatna, teu aya madaratna. Tah urang teh kedah tiasa ngelompokeun cariosan-cariosan teh, obrolan-obrolan teh kana 4 kelompok ieu. Engke aya hiji anu kurang dipilih henteu sadayana. Kumaha kitu sikap urang kadahna kumaha? Teu. Padororu al-mahdu la budda minas sukun. Anu kamadaratan anu murni eta mah pasti urang kudu jempe. Teu meunang dicarita-carita ka urang. Nu kadua lamun anu manfaat tapi aya madaratna. Kumaha ta upami kitu? Kaulah ka eta ieu nu sakelompok heula anu kudu urang pasti kudu ditinggalkeun wajib nyata anu madorot anu murni sareng anu teu aya manfaat teu aya madarat gitu. Sareng anu manfaat oge aya madaratna oge aya tah ieu sikap anu sae apik urang mending keneh ngantunkeun kana eta cariosan. Mung hiji tungtung nama anu kedah kurang dicandak nyata cariosan anu manfaat anu murni cenah kitu. Naon sababna ngeunaan perkara anu teu aya kamanfaatan cariosan anu teu aya manfaat sareng teu aya madarat. Sabab upami urang katungkulkeun ku cariosan model kitu teu aya manfaatna teu aya madaratna. Eta teh urang tos ngalaksanakeun kana hal anu sia-sia. Nya eta ngamomorekeun kana waktos. Cenah kitu. Maka jalma anu ngamomorekeun kana waktos anu naon nya ngamomorekeun kana kesempatan teu tiasa ngamanfaatkeun waktos eta ciri jalmi anu rugi cenah kitu. Zaman ayeuna mah kadang kawis kan bentuk-bentuk cariosan-cariosan gitu teh seueur gitu nya kemasanna teh. Nya ayeuna we secara umum aya cariosan anu dikemas dina thalabul ilmi eta mah berarti majelis ilmu sae. Aya cariosan anu dikemas dina hiji acara gosip gitu. Aya cariosan-cariosan anu dikemas jadi ngalawak. Aya cariosan-cariosan anu dikemas dina informasi berita. Aya cariosan anu dikemas dina zaman ayeuna mah aya nu disebut stand up comedy itu. Stand up comedy geuningan bahkan dilombakeun. Bahkan hadiahna sanes samanea dua manea gitu. Seueur. Terlepas tina bentuk anu aya kitu nya nu katinggal fenomenana zaman ayeuna. Sagala rupa bentuk naon namina teh ka
Nah, bentuk kesia-siaan didinya tetap ya dianggap goreng patut gitu. So, kadang-kadang kan memang terhiburnya punya upami orang meninggal ngadangkeun gitu karena tontonan stand up ini komedi. Stand up komedi teh ngalawak ngabodor bari nangtung gitu. Stand up komedi. Terus karituna teh aya nu dikemas. Ieu mah ieu nya pengetahuan wawasan. Anu disebut roasting. Ana roasting teh jalma teh dibuli, dikorek-korek kagorenganana. Si jalmana teh cenah calik dipayuneun nganggo kursi. Terus aya sabaraha urang anu bercerita tentang aib-aibna kadang-kadang. Ieu teh duka ieu teh aya manfaatna duka henteu. Dina aya manfaatna sareng aya madaratna oge gitu jelas tadi teh mending keneh kurang dikantunkeun. Lamun bade apik mah seueur pisan anu kedah kurang dihindari teh gitu. Ta acan gosip dikemas ku acara hotshot setajam silet check and recheck nanti ibu selebritas nanti silet tanu karar itu teh kumaha atuh nyebutnya gitu gitu. Ari gosip tuh digosok makin sip gitu. 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 Eta mah urang lah gitu. Kumaha sangkan urang teh lurus gitu jalan urang teh. Memang perkara nu teu tiasa kurang dihindari gitu nya sakapeung mah gitu. Tapi da moal rubah ku pedah jadi lumrah gitu ieu aturan teh gitu. Dosa henteu jadi tiba-tiba jadi legal ku pedah lumrah. Intina mah iya pelajaran teh supaya orang teh apik gitu, milih-milih gitu, satiasa urang mana anu layak ku urang didangukeun, mana anu layak ku urang diobrolkeun, mana anu layak ku urang dicaritakeun. Da geuningan bujang-bujang anu aya manfaatna aya madaratna gitu. Anu teu aya manfaat aya madaratna. Da anu sanajan aya manfaat sareng madaratna ge nu langkung salamet mah ku urang dikantunkeun cekap candak kana cariwasan anu murni aya kamanfaatan gitu. Atau kita mah urang kudu balem we nya gitu. Inya dina perkara nu teu penting urang nyarita mah mending kana balem we gitu. Balem lebih selamat, lebih ieu aman gitu. Nya gitu. Tuh, teh caroskeun di dieu tuh, Bu. Luqmanul Hakim anu disebatkeun dina Al-Qur'an geuningan namina kantos nyaros ka putrana kieu. Lau kanal kalamu min fiddatin kana sukutum min dahabin. Saumpamina nyarita teh adalah perak cenah kitu. Nyarita sae maksudna. Maka diam eta teh langkung ibarat sapertikeun emas cenah kitu. Nu dimaksud kumaha nu dimaksud teu lamun cariosan dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala teh adalah perak nilaina maka repeh tina nahan kamaksiatan ke Gusti Allah maka eta teh emas gitu langkung berharga. Jadi nyarita sae di jalan Allah eta teh perak tapi diam tina nahan doraka ka Allah eta teh emas. Berarti di payunan Allah nu langkung sae teh Bu diam jempe repeh tong loba omong dina nahan pidosaeun daripada resep cumarita sanajan dina kahadean caritana. Dina khutbah eta gitu nih. Itu tuh. Wa qala badum sebagian para ulama nyarioskeun kieu dina repeh teh seueur pisan kasayan. Ayat 7.000 cenah di dieu kasayan. Wa qad sama dalika kulu pisabi kalimatin. Eta nu 7.000 kasayan teh dikumpulkeun dina 7 kalimat. Fi kulli kalimatin minha alpun dina setiap sakalimatna teh aya 1000. Naon atuh 7 kalimat anu mengandung anu jadi paedah tina diam teh tina repeh teh. Awaluha inna sumta ibadatun min ghairi inain.
ari repeh teh ibadah anu teu modalan cenah kitu Bu. Ibadah nu teu modalan repeh teh beda sareng ibadah nu sanesna. Lamun salat kudu aya tanaga, justru dia mah teu nganggo tanaga. Itu tuh Bu. Wasani zinatun min ghairi khulyin, papaes tanpa ngangge perhiasan cenah gitu. Justru ku diamna teh jadi kagindingan tersendiri, mangga ulah raoskeun nya. Upami urang gaduh kawanohan atau gaduh rarencangan, anu loba ngomong sareng nu loba jempe, yo. Resep mana we gitu urang. Kanu seueur nyarios gitu. Dibandingkeun sanu saprayogina gitu. Tangtosnya urang ge tos tiasa nganilai. Urang teh langkung perhatosan gitu nya ka jalmi anu teu seueur nyarios dibandingkeun kanu seueur nyarios. Sabab nu seueur nyarios pasti seueur salahna gitu. Nu katilu haibatun min ghairi sultan. Diam teh nyaeta kehebatan tanpa perlu kakakuasaan cenah kitu. Mangga we tapakuran ku urang. Urang lebih segan ka jalmi nu kitu da. Gitu abdi sebagai posisi siswa contohna gitu. Gitu. Pan guru teh seueur gitu Bu. Nu ngajar di SD, SMP, SMA gitu. Tah, da tetep teu tiasa dibohongan. Anu langkung membekas dinu manah teh nu jadi kenangan teh guru nu teu seueur nyarios Bu. Bakal terkenang emot jusi bapak eta ngaulang gitu. Teu seueur nyarios. Gitu. Beh dituna disiplin. Perhatian ka siswanya. Moal pernah hilap gitu. Gitu. Sekali benduna. Iya. Jadi memang nu namina ieu teh nu namina diam teh adalah kehebatan anu teu perlu kakawasaan. Itu. Anu kaopat husnun min ghairi hafid. Benteng atau tembok anu teu memerlukan penjagaan. Jadi diam teh adalah benteng. Gitu. Benteng teh naon? Benteng tina dosa we heulaana gitu. Lamun seueur nyarios, seueur teh ya pidosaeun teh. Mangkaning tina cariosan teh engke lumpatna teh kan kanu hate gitu. Soalna anu paling bakal menyakiti hate adalah ieu lisan ya. Gitu. Lamun katodel ku batur atawa karaheutan moal asup kanu hate da teh. Ya, kul semet urat semet ieu gitu. Tapi lamun ku caritaan batur hate matak diantara strategi perang teh pan kitu, strategi jalma nu gelut gitu. Aya strategi ngabeunangkeun emosina heula, mentalna heula dijatuhkeun. Kunaon? Ku cariosan supaya asup kanu hatena teh. Engke hatena teh janten goyah gitu. Namina gitu. Tadi teh kehebatanana diam teh. Anu kalima al istighna anil i'tidar ilan nas. Kaya kabeungharan tina naon namina teh i'tidar tina nyuhunkeun permakluman gitu ti batur gitu. Jadi bakal lamun zaman nu loba ngomong kali itu nanti pasti bakal seueur urusan sareng batur, seueur salahna, bakal seueur nyieun alasan ke batur, bakal kudu minta hampura ka batur. Diam aja gitu. Nu langkung saya. Nu kagenep irohatul kiromil katibin. Istirahatna malaikat-malaikat pencatat, tabu sing karunya ka malaikat. Sabab malaikat secara rinci pun nyatatkeun teh. Perkata, perbahasa gitu, kakawasaan Allah gitu. Setiap kecap anu ayeuna ku abdi dicarioskeun ieu. Hakikatna mah malaikat ya Bu, itu nuju sibuk nyatatkeun. Menganalisa ieu teh dosa teh nya. Kelompokkeunna kaman apakah lebatna kana sia-sia, lebatna nu manfaat, lebatna nu kamadaratan. Tah eta teh
tejalami anu diam anu sapriyogina. Jadi maksudna teh nyeureurkeun kana lebih baik memilih diam daripada ayeuna kudu cumarita dina perkara anu sia-sia. Tah eta teh ciri jalma anu nyaahan ka malaikat. Malaikat moal riweuheun sanajan nyebunya ada malaikat mah moal mengenal rasa capek, Bu. Tos kitu ku Allah Subhanahu wa taala malaikat mah diciptakeun teh kan Ruhul Kudusnya malaikat. Roh anu kudus, anu disucikeun tina sifat-sifat kakurangan sapertikeun manusia. Malaikat teu gaduh syahwat, Bu. Malaikat teu gaduh rasa. Teu aya malaikat rasa capek, tunduh teu aya. Lamun malaikat tunduh kabayang, Bu, kai kiamat tos terjadi ketika kamu kapungkur-kapungkur. Sabab aya malaikat anu nanggeui alam dunia. Aya malaikat anu nanggeui aras. Malaikat nu ngatur kana panon poe, hujan gitu. Coba malaikat Jibril itu capeun gitu. Mikail gitu nya, Mikail capeun gitu. Meureun jalma teh disumput-sumputkeun pirijieuna teh ku malaikat. Gitu. Pasti malaikat teh bakal pipilih kilamun kitu mah. Gusti Allah teh meuni bager-bager teuing ngarizieun ka jalma anu maksiat daripada dibikeun ka manehna mending ku kuring we dipake sakeun gitu. Malaikat mana kumaha kudus dibersihkeun tina sifat-sifat kakurangan sapertikeun manusia. Gitu. Jadi nu dimaksa di dia teh malaikat moal riweuheun ku caritaan urang sakumaha seurna oge. Gitu. Anu ka-7 naon nyaeta diam teh mangrupikeun panutup kana pirang-pirang aib. Pirang-pirang wirang. Jalma anu diam lebih terhormat, anu lebih memilih diam gitunya. Maksudna teh upami urang aya waktosna urang kudu nyarita mah nyarita eta mah gitu. Dan ieu mah ditaros bade ka mana? Mau teu ngajawab gitu. Pada diam deh. Eta mah dia kan nulis tunjung gitu. Aduh. Jadi dina saat-saat dina waktos-waktos di mana orang kedah nyarios sing sae. Kalau selagi teu aya tuntutan, komo lamun ngahaja-hajakeun mah nya gitu. Mending kena memilih diam. Sabab nunamina diam teh tu zainul alim, kagindingan jalma-jalma anu berilmu. Jadi ilmu padi teh semakin berisi semakin merunduk. Semakin berisi ilmu teh jadi tarapati loba nyarita. Beda sareng jalmi anu karek apal gitu. Karena ya lengkah halu atau diajar lah. Jalma nu diajar pidato pan wah sagala dicarita-carita gitu. Jadi nu resep kana cumarita carita gitu pas sebenarnya ciri jalma anu ilmuna teh anu dangkal, anu deet gitu. Wasitrul jahili itu sering jadi panutup tina kabodohan. Jalma anu bodoh anu teu aya kanyaho tapi manehanana diam karena apal, karena keayaan pribadi daripada kudu ngahaja-haja cumarita. Lebih terhormat daripada jalma anu loba nyarita sanajan manehana teh berilmu, nyaritana lain dina tempatna teh ya gitu. Dicaroskeun deui aya 3 perkara anu matak nganeaskeun kana hate. Naon atuh? Hiji al-dhahak min ghairi ujbin. Seuri tina teu ayana perkara anu wah gitu, anu matak pikaseurieun gitu. Sareng naon deui nu kadua anu matak neaskeun kana hate teh al-aklu min ghairi ju. Tuang tanpa lapar. Jadi tuang tina teu aya hanaang gitu. Tuangna gitu resep mana teh. Kada ge tadi nuang baso tahu jam 6 jam 8 kana sangu. Jam 11 teh jajan deui baso. Jadi tuang dina kondisi henteu lapar maksudna teh tubuh teh teu acan terlalu menginginkan kana tuangeun tos rek urang teh dituang deui tuangeun teh. Ngemil teh ka mana-mana ngemil sageunana gitu. Kacang teh mah permen teh mah coklat kicimpring opak wajit gitu. Tanu kita naon matak neaskeun kana hate cenah gitu.
Tanu katilu ta ieu nu dimaksud wal kalamu min ghairi hajatin cumarios tanpa aya pangabutuh eta teh matak neuaskeun kana hate pahpad lisanaka min sama niati asya'a atuh kulantaran kitu maka jaga lisan anjeun minimal tina 8 perkara anu engke bade disebatkeunana dina hanca urang kapayun aya 8 perkara anu kudu kurang dihindari tina lisan gitu diantawisna naon al-kidbu kayak penjabaranana dina jadwal anu payun daina parantos tabligh nuaskeun kan hate teh anu kahiji seuri tanpa aya nu pikasrieunana gitu seuri itu nama seuri tapi taya pangabutuh gitu. Tapi aplikasinya nya gitu. Itu. Sarang tuang tanpa lapar, tanpa butuh gitu. Sarang nyarios tanpa aya pangabutuh. Eta perkara nu matak ngaaskeun kana hate urang sadaya.